Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang barudak. Alhamdulillah dina dinten ieu urang tepang deui dina pengajaran basa Sunda. Nah, materi dina poe ieu aya bade ngarugikeun bab genep atanapi pangajaran genep nyaeta anu temana miara lingkungan. Mangga anu gaduh buku paket tiasa dibuka tapi perhatikan heula ieu materi video ieu ti awal dugi ka akhir. Nah, miara lingkungan ku aya digudukeun ayeuna nyaeta sub materi pokokna nyaeta ngaregepkeun sajak nya. Ngaregepkeun sajak. Nah, naon hartina sajak teh? Nah, poe dijelaskeun di dieu nya. Sajak nyaeta salah sahiji karya sastra nu mangrupa ebrehan tina sikap, jiwa jeung ekspresi pangarang. Sajak teh mangrupa ebrehan ungkapan pikiran jeung rarasaan tina hasil nyimpleng refleksi pangarang anu ngagunakeun basa anu munel tur popol. Sajak salah sahiji wana puisi atawa wangun ugeran anu teu pati kauger ku patokan wangunanna. Itu sajak teh istilahna puisi nya kalau dina bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Indonesia itu puisi. Jadi sajak teh teu kaiket ku aturan-aturan anu dijelaskeun di dieu nya. Jadi mengungkapkan pikiran ya, sikap, ekspresi pengarangnya. Nah, kita sebagai membaca anu macana harus ngalugikeun menyampaikan bahwa maca sajak teh kedah menghayatan ekspresi sareng nada lagam anu penting eta oge nya. Unsur-unsur jero sajak teh aya sababaraha hiji. Nu kahiji teh aya tema. Tema teh nyaeta pikiran pokok pangarang dina eta sajak. Temana naon? Nah, engke aya dibaca di. Nu kadua nada. Nada teh sikap pangarang kana eta karyana. Katilu rasa. Rasa teh sikap urang anu maca karya. Jadi maca urang teh kumaha sikapna? Apakah sedih? Apakah si sajak eta teh menuju senang atau gembira nya? Nu kaopat amanat. Amanat teh sami sareng pesan nya. Jadi maksud anu rek ditepikeunna ku pangarang naon amanat teh. Nah, anu kalima nyaeta makna, konotasi jeung denotasi hartina teh harti sabenerna jeung teu sabenerna. Jeung konotasi teh istilah-istilah. Harti sabenerna jeung teu sabenerna teh denotasi. Gitu ya. Nah, hal anu kudu diperhatikeun dina maca sajak teh naon bae. Nu kahiji lenyepan nya. Acan maca sajak teh teu leuman heula eusi sajakna. Naon ieu teh nadana kumaha, lagamna, soratna nya, rasa jeung sajabana. Eta lenyepan ku hideuk. Tangke aya praktekna nya. Nu kadua wirahma teh nyaeta anca gancangna dina maca sajak. Jedana cepat lambatnya. Jadi teu neuleng maca kaos henteu, tapi aya wirahmana dina istilah basa Sunda mah. Nu katilu aya vokal. Vokal teh suara urang. Nyaeta patalina jeung suara urang lapal. Kejelasan bentes henteuna dina ngucapkeun kecap atau kalimat-kalimat kata-kata dina sajak. Vokal ge kudu diperhatuskeun upami hideuk nuju maca sajak. Nu kaopat nada jeung rasa. Nah, nada jeung rasa ieu teh patalina jeung sikep urang kana karyana dina maca sajak. Nah, ieu aya opatnya nu diperhatikeun dina maca sajak. Opat ieu teh kudu diperhatikeun. Nah, engke aya tugasna hideuk mengekspresikan maca sajak. Tah, teunakan sajak ieu regepkeun cara macana anu dicontohan ku ayah bunda guru. Nah, ke ku aya di-share oge videona ieu ku aya contohkeun nya. Sajak kunaon alam urang ku Wilda Devi Wijaya. Usum hujan geus datang, unggal poe, unggal waktu, teu eureun-eureun. Saestuna mah hujan teh barokah, barokah pikeun sasatoan tatangkalan jeung manusa.
Tapi nyatana ayeuna hujan mawa musibah, banjir, uruk, kejadian di mana-mana. Rek teu banjir kumaha, rek teu uruk kumaha, gunung nu loba tatangkalan, geus bulitsir dijieun rupaning wangunan. Kunaon alam urang, jawabanana aya dina diri urang. Tah, eta contohna da sajak kunaon alam urang. Tah, pek ayeuna hidup maca sajak nu tadi ku aya dicontohkeun, diulang-ulang nya sangkan hidup nepi ka apal lagamna sorana. Lentongna ulah gancang tapi jelas kena kanu eusina. Eusi sajak anu tadi nya. Tah tugasna eta sangkan pangawruh hidupana sajak leuwih jembar supados apal membudayakan prak baca sajak nu tadi ku aya dibacakeun, perhatoskeun sora basana, artikulasina, intonasina, tuluy rekam sajakna ngagunakeun voice note atau perekam di HP hideuk. Langkung sae hidup di video nya. Di video ku HP hidup maca sajak. Wios ningali buku ge nya. Sok ayeuna hidup di video atau direkam voice note terus kintun ka ayah secara japri nya. Tah hatur nuhun karena perhatianana, mudah-mudahan nanti bisa manfaat kanu urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.